sesulit apapun. Corona sulit, mual tadi bere jalan keluar, asal takwa ka Allah nu bener. Ibu terang ubaran caroge nu stres. Di mana ibu gaduh caroge goreng adat, ubarna percis seperti ngubaran orok. Terang orok, ibu gaduh orok tuh. Lamun cerik sok di kumaha bu, tangkep susuan jempling insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu ngawalar, aya nu ngalamun. Gaduh beas bu. Ngawalar sapalih, ngalamun sapalih. Ibu-ibu anu ngawalar salam didoakeun sing gerak kamarkah. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam didoakeun salakina sing nyaranung. Wilujeng mangga. Salam. Pogna teu ngawalar salam cenanya bu. Urang sakali deui atuh watir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anu mah tararik duka hayang ka Mekah, duka sieun di Canung. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil manan alladzi paddola dinina ala sairil adyan wassalatu wassalamu ala man ursila bil mu'jizati wassunan Muhammad ibni Abdillah alladzi maha birisalatihi ibadatal ausan wa ala alihi wa ashabihi ala masori zaman alladzina baddalu nupusahum wa amwalahum li iqamati dinil Islam amma ba'du. Kapayunan al mukarramun, para alim ulama, para juama, para tokoh terkemuka, wabil khusus sesepuh Masjid As-Sadiqul Wa'dil Amin, Sadiqul Amin, oh tengah wa'dian ya. As-Sadiqul Amin kali sadaya jajaranana nu kalintang ku pribados dipihormat, kapayunan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin terutama para penitia anu sangat kupribados dipihormat. Puja kali puji salamina kagungan Allah, salawat kali salam salamina mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para sahabat, keluarga, tabiin, pengikut nadugi ke akhir zaman. Para wargi sadayana ieu teh Lebet Kecamatan Suka sanes Raja Polah nyunya. Tos kaaprak Raja Polah mah kapalih dieu rupina nemean pribados sanaos sapalih tangtos aya nu kantos tepang teu acan bu. Acan jalaran nemean sekaligus nya pribados satu acan ngadugikeun kana inti pembahasan widian saalit bade ngadugikeun heula sababaraha sanduk-sanduk papalaku anu maksad bilih wekas nyalahan. Sanduk-sanduk papalaku nomor kahiji kasadaya nawae nyanggakeun salam silaturahmi. Daramang sadayana bu, alhamdulillah nyanggakeun silaturahmi na bu. Mudah-mudahan
ku silaturahmi pertama pribados sareng wargi sadayana kahiji nu hadir kalih keluarga sing paranjang yuswa kersa aribadah sing saleueur rizkina bari barokah utami muga-muga kuasilah ieu pertemuan sing janten sabab terjalin kembali uhuwah Islamiyah. Amin. Ya Allah ya Robbal anu memang uhuwah Islamiyah dina danget ayeuna nuju dihadapkeun kana tantangan nu kalintang abotna Bu. Di mana umat Islam teh nuju terjadi perpecahan. Anggot di Garut mah Bu beda guru. Umat Islam ayeuna mah pecah. Beda karesep pildes, pilkada, pilgub, pilpres, riweuh di mana-mana umat Islam nu paraseana teh. Nya Bu. Malah di Garut mah Ibu aya kajadian urut pamilu tahun baheula poe ieu aya keneh mukmin jeung mukmin can wauh gara-gara beda partai. Insya Allah hari di Tasik mah moal teu aya. Da di mana-mana Ibu. Leres nu mawi usum pamilu kamari Bu ngalut ibu-ibu ka pondok. Pokna Kang Haji ari Kang Haji bade ka mana? Sangam pribados moal ka mana-mana dewek mah di imah weh. Sanesna Kang Haji dek ka partai nu mana? Sangam pribados urusan partai masing-masing. Nu pasti masjid jeung pangajian urang eusian babarengan. Leres Bu. Eta si ibu da kukuh sanesna Kang Haji nu benerna Kang Haji dek nyolok nu mana? Sangam pribados urusan colok menyolok kumaha dewek we da di kamar ieu. Leres Bu. Di kamar TPS Ibu hari kitu di kamar mana? Naon pangna pribados ngawaler kitu sabab pribados mendambakan terjalina uhuwah Islamiyah apapun perbedaan salami sami raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil ka'bati kiblatan sadaya nage ihwanan. Leres Bu. Lamun geus beda nu neme kangpek parasea. Bilih di Tasik aya nu ngaku aliran tapi Allahna digenti porok ku sararea. Bilih di dieu aya organisasi nu nabina digentos ku Gulam Ahmad cekek ku sararea. Ari besami mah budulur. Nganu aneh abdi di Indonesia Kang kunaonnya ari jeung nu beda ngaku Allah lalayeut. Ari jeung nu beda ngaku Rasul lalayeut. Jeung mukmin beda utek-utekan jeung jeceng wae pasea. Nu ieu ngusap ieu teu ngusap pasea. Kunaon jeung nu beda ngaku Allah layeut. Kunaon jeung nu beda ngaku Rasul layeut. Si Ahok dibarela beak-beakan. Ini ada apa umat Islam seperti kieu? Lamun keukeuh wae umat Islam teu kersa ngahiji, Bu, abdi keung ku informasi Allah dina Quran. Surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Jalma kafir jeung kafir satu struktur. Jalma kafir jeung kafir silih bela. Jalma kafir jeung kafir silih tulungan. Yahudi Israel bebeakan dibela ku Yahudi Amerika. Kristen Indonesia bebeakan dibela ku Kristen dunia. Begitu hebat persatuan orang-orang kafir. Saur Allah illa tab'alu lamun aranjeun umat Islam teu berbuat seperti kitu, teu ngahiji, teu silih bela, teu silih tulungan,
takun fitnatun wa fasadun kabir, pasti bakal terjadi fitnah sareng karuksakan nu kalintang ageungna. Ladang umat Islam tengah hiji ibu ruksak akhlak generasi muda. Ladang umat Islam tengah hiji ruksak ekonomi umat. Ladang umat Islam tengah hiji dunia naga nabu geus dioyag-oyag ku Allah. Panyakit arane aya korolanya bu. Corona lain Corolla mau mobil ibu. Kasaroak jelema kabeh mun sieun ku Allah jika ku corona jigana saroleh ibu. Padahal cek beribados dek aya corona dek eueuh corona da usum paeh mah paeh. Leres. Emang lamun eueuh corona moal paraeh. Paraeh ibu kabeh ge bakal ngarantosan maut. Nu mawe saur Allah lamun ku kamimbung di fitnahan umat Islam tidak terjadi fitnah teu aya kerusakan umat Islam kedah ngahiji. Mudah-mudahan ku pertemuan pertama ieu jadi wasilah umat Islam terjalin uhuwah Islamiyah, amin ya Allah ya Robbal. Nu kadua sanuk-sanuk papalaku nomor kedua dihususkan ke para masai, para ulama, para kiai, para ustad. Abdi yakin di dia tegal na kiai di lebat masjid mayoritas para ulama malah radang adeg-deg nu teh bade ka panggung teh bu ngan bade lumpat piraku jauh-jauh bu lumpat bade sanuk-sanuk we ka para sepuh, para alim ulama, para juama, panyuhun pribados dina ngupingkeun ieu pangaosan candak mental seolah-olah nuju nanggap putra ku anjeun. Dari kaputra mah nya bu boro-boro bentes henteu ge kahartos we bu leres. Pun anak nupang alitna nuju celemeng teh bu pokna teh pak hayang kandung pak bingkong miji jikok kahartos teh bu. Moal dalin indungna abdi mah bapana kaharti naon eta hartina pak bapak hayang kandung teh lain hayang melendung hayang ka Bandung empak bingkong teh numpak mobil kol meuli jikok teh meuli sukro ibu sajauh-jauh tina jikok kana sukro ibu. Tapi kulantaran anak sorangan kahartos we ka para masai candak mental seolah-olah nuju nanggap putra ku anjeun beres meureun da kenging masantren kirang beres terjemahkeun ku nyalira. Tilu kumargi nemean bilih teu acan paos adat pribados hapunten bilih teu akur jeung urang dieu nya bu. Abdi lain teu paos kana paribahasa urang Jakarta paos pisan ibu. Cek urang Jakarta lain Padang lain ilalang lain koki lain pasakan. Naon hartosna bu? Sanes tempat tangtos benten adat istiadat. Orang Tasik moal sami jeung urang Garut, urang Garut ge moal sami jeung urang Tasik. Eta hartos lain Padang lain ilalang. Leres bu? Benten pasti. Malah boro-boro benten tempat benten mastaka bakal benten adat istiadat. Eta ku Islam disebat nate naon bu? Fitrah sahsiyah, watak jeung kepribadian satu jeung nu lainna berbeda. Bo gaduh putra 10 sami teu? Teu nya bu, nu kahiji mah teu kaopan, nu kadua mah wanian, nu katilu mah hese emam, nu kaopat mah gehu gede huapna. Benten bu, pun bojo putrana 5 da teu anu sami ibu. Putra pun bojo da abdi mah acan kantos ngalahirkeun alhamdulillah. 5 anana teu aya nu sami. Sekalipun saalit mirip kaditu, prinsipna benten dilalajoan ku abdi. Nu panggedena ya Allah, olo-olona ka bina-bina da percis we indungna. Nu kadua hamur duit diberes sababaraha tara aya pamulangan pas jeung indungna we. Nu katilu nemal wae, nu kaopat celemeng badis indungna.
Nu kalima alit keneh lucu jeung bager percis bapana. Naon sih ibu juga amek gitu. Keur nerangkeun beda bu. Boro-boro benten tempat, benten mastaka, benten adat sanaos saur sepuh Sunda saena pindah cai, pindah naon hartosna bu? Pindah tempat kedah robah ucap jeung lampah. Urang Tasik ka Garut wayahna teu kenging nyanyana gaya bahasa Tasik. Cek batur mah adaptasi gunakeun gaya bahasa Garut, urang Garut ka Tasik ge sami eta hartos pindah cai, pindah hanya kali ibu cai Tasik can kaeut ku abdi tita tadi disuguhanana aqua tidak sumber air ranca kalong Subang Tasik macan kaeut. Jadi paribahasa nu namanya rupana teu acan tiasa berlaku. Jalaran sakitu hapunten bilih gaya bahasa pribados dianggap teu akur sareng adat istiadat di ieu tempat. Bila terjadi sing percanten teu aya faktor kesengajaan tapi semata-mata karena kabodohan pribados. Bade ngapunten. Opat. Acan ngaos Bu, wios teraskeun. Nomor kaopat ibu kumargi nemean abdi bilih lepat dek naros ari urang dieu kana pangajian resepna kumaha hoyong ngaji nu dines hoyong dakwah ceria atawa hayang gaya salesma kulan dak kabeneran abdi mah loba gaya ibu kumanu ngonang we kamari pangarsa Kang Ade putrana Pak Haji Haris Gulem kaditu. Kang Haji kade ngaji di abdi cek pribados mangga Kang siap ngan kade cenah Kang ngaji di abdi mah kudu rame. Sabab lamun teu rame mustamina sok marantog. Cek pribados oke hayang rame mah ngan amplopna kudu sarua jeung ngondang si Sule. Nah cenah bet kitu Kang Haji pandewek kudu jadi Sule naon bedana? Leres Bu, kumaha cenah Kang Haji lamun ngajina nu dinas, lamun ngaji dinas gratis teu kudu mayar ibu. Da doraka atuh ajengan ngaji hayang dibayarnya Bu. Doraka ajengan ngaji hayang diongkosan. Doraka Bu. Doraka kade. Ngan ibu jeung bapak ngondang kiai teu ngongkosan, leuwih doraka. Lieur cenah si Akang. Ya ibu, ayah guru hayang diugung-ugung ku murid, guru doraka gitu tetah. Ngan murid nu teu ngagungkeun guru, na leuwih doraka. Ibu. Leres tadalul mah urusan pribadi Kang. Lieur si Akang malamun gaya sales mah kumaha leuwih mahal eta mah Bu. Kaismuhan abdi ngaos di Indramayu. Di hiji hotel badak di tengah-tengah kota duka Epon Perkasa duka Wiwi Perkasa poho deui hotel nate Bu ribuan mustami nu sumping ari sugan heueuh dek ngaji mana horeng paingan ribuan nu datangna pangajian dibarengkeun jeung si Ayu Ting Ting Bu tas Ayu Ting Ting joget abdi kudu ngaji pan bingung ngabahas naon moal hade ngabahas bujur Bu tungtungna ku abdi diheureuyan cek pribados panitia memeh kuring ngaji dek nanya heula sabaraha Ayu Ting Ting dibayarna mimiti muncul tah jawabna kumaha 40 juta cenah Kang Haji 40 juta dibayar ngalagu alamat palsu cek pribados ari dewek alamat jelas ka surga sabaraha amplopna manawi cenah Kang alamat jelas mah murah hayang mahal mah kudu alamat palsu emut kasauran guru di Manonjaya pangarsa Uwa tahun 8 genep abdi kantos kenging sinyalemen perkiraan situasi anjeuna saur anjeuna 10 tahun bakal datang bakal kaalaman ku ilaing hiji zaman di mana dina eta zaman
ilaing bakal disingharepkeun kana situasi ibarat buah si malakama dimakan mati ayah tak dimakan mati ibu. Maju kena mundur kena, ngomong bener bakal rame siang ke macana, ngomong salah beki rame. Lamun anjeun hayang jadi kiai nu payu wayahna kudu salesma. Sangam beribados ua maksud salesma teh kumaha? Apal teu cenah dongeng di Mesir, wios ngadongeng Bu. Di Mesir aya raja ngaranna teh si Miroh. Lain Ceiroh, Miroh. Eta si Miroh gawena curiga we jeung curiga. Curiga karena kesetiaan pejabatna, curiga karena kesetiaan rakyatna. Dugi ka hiji wengi Miroh teu bisaeun sare mikiran kumaha cara nguji kesetiaan pejabat jeung rakyatna. Alhamdulillah menang ide. Subuh-subuh Miroh manggil Ponggawa. Ponggawa ka dieu, siap Baginda bade naon? Ka pasar ilaing. Bade naon Baginda? Meuli peuteuy jeung jengkol. Berangkat Ponggawa ka pasar, meser jengkol 1 kilo, meser peuteuy sahangor. Uih ka istana, jengkol jeung peuteuy dituang sadayana ku Baginda tanpa gosok gigi. Baginda newak hiji polisi, gerawak punuk polisi ditewak. Begitu ditewak ujug-ujug, jawab sia seungit atau bau? Cek polisi Baginda na di mana ya jengkol seungit. Boro-boro dituang ku Baginda najan ku putri ge bau. Jadi bau Baginda nyanak pestol Baginda. Cek Baginda cacak dewek raja geus dusun komo ka rakyat ditemak polisi kahiji gara-gara jujur. Tewak deui polisi kadua, deui. Jawab sia seungit atau bau? Polisi kadua minangkana mah mikir nyebut bau ditemak gampang aing mah dek ngabohong wae. Seungit Baginda. Malah seungit nage Allah manan minyak kasturi. Oh jadi seungit Baginda nyanak pestol Baginda. Cek Baginda cacak dewek raja geus wani ngabohong komo ka rakyat ditemak polisi kadua gara-gara teu jujur. Tewak deui polisi katilu Bu, deui. Jawab sia seungit atau bau? Polisi katilu benar-benar berpikir, nyebut bau ditemak, nyebut seungit ditemak gampang aing mah dek api-api salesma. Baginda abdi mah nuju emplu. Janten teu kaangse ku abdi mah. Duka seungit, duka bau. Salamat Bu polisi katilu gara-gara salesma. Kondisi umat Islam Indonesia ayeuna teh kitu Kang. Kiai bicara Islam nu bener, awas radikal. Salah saeutik, awas nu payu, nu salesma ayeuna mah Kang. Ari abdi hayang salesma wae hayu sanggup mayar mah. Keun we akhirat mah kumaha engke ngegel-ngegel di dunia. Hayang nu mana Bu? Abdi yakin urang dieu moal aya kahayang. Naon sabab? Apal bingung ngamplopna. Kumaha jengan we cenah. Wios kumaha abdi Bu? Kumaha abdi insyaallah da moal lami Bu. Insyaallah sakedap deui bade aya kori nu kadua internasional deui. Pribados oge sami seueur bujengeun moal lami ngan alhamdulillah ka Allah Ibu. Ngaos siang wengi ti Majalaya alhamdulillah tarap berat tara. Alhamdulillah ku Allah dibere genggerong rada gede ya Bu. Ngan aya rugina gede genggerong teh Bu, naon coba? Tara daek disuguhan saeutik catat ta panitia. Teraskeun Bu. Pangaosan dangat ayeuna teh peringatan Isra Mi'raj nu diisi ku berbagai acara kamari atos hitanan masal. Pribados gaduh tugas kahiji hoyong didoakeun nu ngiring nyumbang hitanan musal oge anu dihitana. Nu dihitana 7 jalmi alhamdulillah. Pertama Muhammad Imam Al-Fatih. Nya Muhammad Al-Fatih ieu teh anu ngamerdekakeun Konstantinopel anu ayeuna mah jadi Turki. Mudah-mudahan dia jadi pembebas Indonesia, amin. Kedua Ropi Abdul Majid
Katilu arka, keempat ikhlas, kalima albi, kagenep patih deh itu, katujuh kumara. Khusus nu namanya disepitan oge sadaya anu ngiring nyukseskeun ieu acara, anu ngadukungna sing baleuki baleunghar, amin. Sing tambah marulia dunia akhiratna, amin. Anu dihitana muga-muga sing janten murang kalih anu saroleh marulia baleunghar dunia akhiratna, amin. Ala hadhihi niyah barakati umil Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu kadua tausiah nu bertalian sareng Isra Mi'raj. Sadayana ge tos katalar jiga nama Isra Mi'rajnya, Bu. Tapi lamun pribados teu ngabahas Isra Mi'raj bisi majar teu ngaji Johar Maknun di dieu wilayah pasantren hungkul. Nu mawi keukeuh Bu, ngan abdi ngajamin pembahasan Isra Mi'raj moal tamat. Urang sacapena we siap, Bu. Pembahasan Isra Mi'raj lamun hayang tuntas teh kedah tilu pembahasan. Pertama maqobla, kejadian sebelum Isra Mi'raj. Kedua ma'inda, kejadian ketika Isra Mi'raj. Nomor katilu ma ba'da, kejadian-kejadian saatos Isra Mi'raj. Insyaallah nu dibahas ku pribados hiji weh maqobla, kejadian satu acan Isra Mi'raj. Bu, kanggo ngabahas maqobla abdi bade bersandar karena satu firman Allah surat Al-Kahfi, inna likulli sayin sababa. Setiap sesuatu terjadi pasti aya sababna. Laras, Bu? Sagala rupa ge aya sabab. Ibu ditaros, Bu, kunaon eta ta'ar buncunur? Jawab Ibu, tidak gor. Pangna buncunur sabab tidak ditaros deui ku abdi. Ibu kunaon buncunur patuangan? Cek Ibu gableg salaki. Laras, Bu? Buncunur tarang sabab tidak gor, buncunur patuangan mah gaduh caro. Inna likulli sayin sababa. Setiap sesuatu terjadi pasti ada sebab. Naon sabab terjadi Isra Mi'raj? Opat kaol moal dibahas opat anana dek hiji weh. Naon nomor hiji? Malaikat teu mampu mutuskeun 4 masalah. Naon nu matak nyalametkeun jelema? Naon nu matak nyilakakeun manusia? Naon nu bisa mupus dosa manusia? Aya sabaraha nu bisa ngangkat derajat manusia? Insyaallah moal dibahas opatanana hiji dek hiji-hiji we, Bu. Siap, Bu? Waktos Isra Mi'raj Nabi itu kan melalui 4 alam, Bu. Alam nasut, tempat domisili manusia. Naik ke alam malakut, satu acan ke alam lahut, ke alam jabarut. Rasul disindangkeun heula ka hiji tempat para gitoab malaikat namina Baitur Rahman. Naon maksudna? Bade ditaros tentang 4 permasalahan. Aya sabaraha nu nyalametkeun manusia, aya sabaraha nu nyilakakeun manusia, aya sabaraha nu bisa mupus dosa manusia, aya sabaraha nu bisa ngangkat derajat dijawab ku Nabi. Walera Nabi kiwari tos janten hadis sahih an Abi Hurairah rawahu Bukhari Muslim. Dina berbagai kitab hadis dimuat salasun munjiatun, salasun muhlikatun, salasun kiparatun, salasun darajatun. Mangga buka dina kitab abdi madek ngabahas hiji yen saha nu hayang salamat, Bu. Kahiji ayat 3. Kahiji hayang salamat, Ibu Alim. Hoyong salamat, Bu. Kahiji pahos yatillah bisirri wal alaniyah. Jadilah orang takwa lahir batin. Jadi nu bakal salamet teh jalma anu takwa lahir
Ibu, hiji-hijina jalma nu bakal diogok ku Allah dunia akhirat adalah jalma takwa. Hoyong naon jalma takwa di dunia? Ibu hoyong naon? Aya ka hoyong teu, Bu? Hoyong naon jalma takwa di dunia? Abdi mah Kang Haji loba masalah, tong sieun ku masalah Ibu. Jalma takwa yaj'al lahu mahrojan. Moal teu dibere jalan keluar. Sagala masalah nu kapanggih nu tumiba ka jalma matak jalma takwa mah Ibu moal pernah sieuneun ku masalah, nu loba sieun ku masalah takwana kurang. Jalma anu takwa moal pernah sieun ku masalah, sabab hidup itu sendiri adalah masalah. Ibu dek naros, ari nu loba masalah nu boga anak nu teu boga anak. Taroskeun nu teu boga anak ke masalah. Nu loba anak mas, hidup itu masalah. Si Neng nu geus boga caroge masalah henteu? Gaduh masalah. Nu can payu taroskeun gaduh masalah henteu Cep? Masalah hungkul komo lamun geus gede geroan, hei ketua jomlo ka dieu. Eta teh masalah berat, Bu. Payu masalah. Dek nanyaan masalah. Kawin biaya masalah. Geus kawin hayang boga imah masalah, boga anak amah masalah. Hidup itu adalah masalah. Matak teu kudu sieun ku masalah. Komo santri tong sieun ku masalah, moal jadi jelema gede nu sieun ku masalah. Nu kudu dipikasieun ku jalma adalah sieun Allah teu mere jalan keluar tina masalah, alatan diri teu tambah takwa. Bo, dah hijina nu dek dibere jalan keluar mah siapa? At-Tolak ayat 2 jeung 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrojan. Sahanu takwa ka Allah bakal dibere jalan keluar dari segala masalah, sesulit apapun. Corona sulit, moal teu dibere jalan keluar asal takwa ka Allah nu bener. Ibu sok ningal ka para kiai, jika masalahnya kiai mah nya Bu. Nu matak Ibu lamun boga kasusah sok daratang ka saha? Ka kiai. Lamun loba duit datangna ka mana Bu? Ka mall. Susah kakara ka kiai loba duit pada tara daratang ka kiai teh Bu. Naon pangna datang ka kiai? Sabab kiai juga teu boga masalah, padahal lamun dikorek kiai itu lebih panjang masalahnya. Bu, cik keneh aya bapak-bapak ka bumi. Kang Haji cenah tulungan abdi teh hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Kieu-kieu teuing kumaha? Abdi teh cenah hirup meuni loba-loba teuing masalah. Ceuk pribados diuk urang papanjang-panjang jeung aing masalahna. Ente mah ngurus keluarga wungkul loba masalah. Apal dewek ngurus bangunan, ngurus santri, ngurus umat, ngurus keluarga. Lamun dek ngadu papanjang-panjang masalah panjang keneh uing atuh. Cek si bapak geuningan cenah Kang Haji mah jiga teu boga masalah walarna teh kitu. Cek pribados lain dewek teu boga masalah, tapi kuring teu pernah sieun ku masalah. Nu dipikasieun ku kuring, Allah teu mere jalan keluar dari masalah, alatan diri teu tambah takwa. Siap Bu? Ditaraos ka abdi, bapak sok atuh hiji-hiji urang abdi hayang nguping naon sih masalahna? Masalah kahiji cenah Kang Haji abdi teh boga pun bojo, lamun geus edan teh jiga nu stres. Tatangga meuli termos manehna nu ngaheam. Tatangga meuli kulkas manehna nu panas tiris. Bari ngacacang salaki kahayang deuleu batur. Cek pribados Kang nu kitu mah lain masalah. Emang istrina Sayyidina Umar teu kitu? Emang bojona kiai teu karitu? Kitu saruakan. Geuningan cenah teu rame wae Kang Haji mah. Dewek mah ceuk pribados boga ubarna, hayang ubar ngubaran awewe anu calemeng jiga dek stres. Kang ubarna teh gampang duduana. Hiji ubarna teh pantasiru fil ardi. Nomor kedua wabtagu min fadlillah. Cager Ibu nu goreng adat kumaha ge. Hiji naon cenah Pak?
Fantasiru fil ardi, lamun ibu keadaan edanan Kang ajak jalan-jalan. Hiji. Laras Bu, tingalikeun halisna jiga tol Cipali. Da resepna teh jalan-jalan, dipraktekkeun ku abdi babangkenuan pun bojo jalan-jalan yuk ka Pangandaran. Dangdan si goblok langsung. Mata ubarna teh ka hiji Kang jalan-jalan. Nomor kedua, wabtagu min fadlillah, pamajikan keredan-edanan. Ubar kedua, wabtagu min fadlillah, ajak balanya teu cager pasti beungeut lagi jika pasar unggul resep banyak. Laras Bu, cager moal lamun kitu ku Akang tuh dengekeun cenah Kang, ajak jalan-jalan dari uing keur amek teh atawa ajak balanja cager, insyaallah ibu moal stres paling pindah stresna ka Akang. Loba teuing biaya. Ibu terang ngubaran caroge nu stres. Lamun gaduh caroge gede amek ubarna pangentengna ibu mah rada sulit kudu ngaluarkeun duit. Ngubaran si Akang mah panggampang-gampangna. Terang ibu tajan. Di mana ibu gaduh caroge goreng adat ubarna percis seperti ngubaran orok. Terang orok, ibu gaduh orok tuh. Lamun cerik sok di kumaha Bu? Tangkep susuan jempling insyaallah. Teu percanten praktekeun ge. Jempling Bu, ceuk beri bados nu kitu mah tong dianggap masalah. Tong digarede-gede teuing masalah. Ada kekurangan, ada kelebihan. Pasangan itu pasti. Nu kudu dipikasieun ku urang sakali deui. Lain masalah. Tapi sieun Allah teu mere jalan keluar dari da alatan urang teu takwana teu tambah. Sok hayang naon deui nu takwa? Abdi mah Kang Haji hese-hese teuing duit, ieu teh kumaha ieu usaha teh. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la takwa nu bener pasti diberi rizki tina jalan nu teu disangka-sangka. Cobaan tambahan takwana. Abdi mah Kang Haji santri hayang babari ilmu kumaha Al-Baqarah kasep wattaqullaha yu'allimukumullah. Tambahan takwana ku Allah diberi ilmu. Da nganalkeun kana otak pribadi mah kasep sagede kumaha atuh urang kudu mikiran ilmu sakitu lobana. Tambahan takwana saur Allah ku kami bakal diberi ilmu. Ini konsep takwa mah diogo. Ari di akhirat kumaha Kang Haji jalma takwa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jalma takwa di akhirat bakal dilebetkeun kana sawar nu diogo teh saha Bu? Jalma takwa lahir batin. Kang Haji naon pangna jalma takwa diogo ku Allah? Ilmu hayang terang resepna diogo ku Allah hoyong. Hoyong diogo alim. Hayang diogo teh dunia ahe mengpengrajaban. Ibu konsepna teu seueur. Buka surat Ad-Dariyat ayat 15 dugi ka 18. Surat Ad-Dariyat surat sabaraha Bu? Surat ka-50 hiji ayat ka-15 dugi ka 18. Ke baruka di bumi. Naon pangna jalma takwa diogo ku Allah. Ya supaya diarogo kabeh ya. Sabak darajaban sadayana sing diarogo ku Allah dunia akhirat. Amin. Konsepna terang Bu. Ada Riyad ayat 15 dugi ka 18. Urang ayat 17 nawe langsung genep belasna. Kanu qabla dzalika muhsinin. Pangna jalma takwa diogo ku kami saur Allah sabab jalma takwa teh loba kahadean. Naon kahadean jalma takwa? Ayat 17. Satu, kebaikan orang takwa pangna diogo ku Allah. Saha nu hayang diogo ku Allah? Ini nomor hiji. Kanu minal laili qalilam ma zaun.
pangna jalma takwa diogo ku Allah nomor kahiji kebaikan jalma takwa teh saalit ngagunakeun peuting dianggo kulem. Ibu hayang diogo ku Allah tong laloba teuing hees peuting. Tuh jalma nu diarogo ku Allah teh saalit menggunakan malam dipake ari urang mah saalit tidur saalit kulem keur ngaji wae nyarang ngeyeng. Hayang diogo ku Allah sa jalma takwa teh naon cenah Bu? Saalit ngagunakeun wengi dianggo kulem. Dianggo naon atuh? Salat tahajud, salat tobat, salat hajat, salat mutlak, salat warotilil Qur'ana, baca Al-Qur'an. Itulah kebanyakan orang anu diogo ku Allah. Osok garugah wengi Ibu. Sapalih osok, sapalih tara. Nu paling mengerikan mah kapunggur di pangersa akang Kang Jejen. Tahun sabaranya Kang ngaos di akang teh. Ditaros Ibu sok garugah wengi tara aya nu ngacung osok cenah Kang Haji ari hayang kiih osok berulati hayang kiih bebeja ka kiai mun ka bina-bina tapi sebeleun bapak sok garugah wengi aya nu ngawaler osok cenah Kang Haji ari aya liga Itali ari bade tahajud mah alhamdulillah Kang Haji abdi mah tara kabawa ku sakaba-kaba. Salat malam iya yang diogo ku Allah hayang naon jalma nu sok salat peuting. Ibu terang jaminan jalma nu sok salat wengi asa ayab asaka maqamam mahmuda jalma nu sok tahajud ku Allah bakal dilinggihkeun dina makom terpuji. Terang makom terpuji Bu. Ibu jadi pengusaha bakal sukses jadi pengusahana. Tur suksesna mual poho ka akhirat. Itu makomam mahmuda, makom terpuji. Usaha na maju akhirat teu po. Ibu jadi pejabat bakal luhur kedudukanana, tapi luhurna kedudukan teu matak poho ka akhirat. Eta namina makom terpuji. Sanu dia kibere makom mahmuda patahajjaj bihi nafilah jalma nu sok tahajud ku Allah pasti bakal dibere kesuksesan. Tur suksesna moal pernah mopohokeun akhirat. Da sanajan loba duit ari poho akhirat mah makomamad muma makom tercela. Sanajan luhur kedudukanana ibu ari poho akhirat mah keukeuh makom tercela. Komo lamun urang jabat teu boga duit jabat poho akhirat modar gitu mah modar Bu. Kedudukan teu boga akhirat poho. Mun saur ua ajengan mah nurus tunyung. Lamun teu bisa jadi jalma kayungyun, salah satu amanat Manon Jaya. Lamun teu bisa jadi jalma kayungyun, minimal tong nurus tunjung. Terang kayungyun Bu, keur geulis pinter. Ker pinter solehah, ker solehah beunghar. Nu kitu ngaranna kayung. Lalawanana naon Bu? Nurus tun gelis henteu solehah henteu gablek duit henteu modar saja. Kasep henteu soleh henteu pinter henteu duit teu boga dek dipulungan naon anu kitu. Mending kalautkeun kaheureun-heureun dunia. Terus Bu, lamun teu bisa jadi jalma nu kayungyun minimal tong nurus wios lah teu pinter ge atuh solehah. Wios teu pati loba duit ge atuh solehah. Jalma nu sok salat peuting mah Bu, jaba bakal solehah, jaba loba duitna diogo kehidupanana. Artina bakal jadi jalma nu kayungyun. Hiji tah kabita ku salat peuting Bu. Santri hayang boga cita-cita luhur saur Nabi man tolabal ulia pasahrul layal. Saha nu boga cita-cita luhur syarat mutlak bangun malam. Wa malailul lil muhibbina matiyah. Teu pati-pati ari peuting kecuali kendaraan nu paling cepat. Wa maidanu sabkin dan lapangan
perlombaan. Hirup jalmi kabeh berlomba bu, berlomba. Tukang tani berlomba ente, berlomba paheula-heula namahan galang. Pedagang berlomba tuh bu, berlomba hayang pagede-gede bati. Pejabat berlomba bu, berlomba hayang paheula-heula naik jabatan. Pelajar berlomba hayang pangheula-heula jadi bintang pelajar. Saur Nabi saha nu bakal keluar jadi pemenang. Pas tabik balap hudang peuting tablugul muna, itu nu pasti bakal keluar jadi pemenang. Moal pernah jadi pecundang nu sok hudang peuting maka kabita bangun malam. Aya ibu-ibu punten bisi aya orang Bogor kabumi nangis, Kang abdi teh cenah ngahaja jauh-jauh ti Bogor, Kang abdi teh sirik ku tetangga, anakna 8, sakolana jalujur, masantrenna jalujur, usahana jalujur, kakolot hormatna bebeakan. Nah ari abdi anak duduana Kang Haji, eueuh nu ngadenge sahulu-hulu acan, masantren embung, sakola embung, ileg gue bu di imah. Abdi teh sirik cenah Kang Haji ku tetangga, boga naon ieu abdi pangna anak abdi teu ngagarugu ka abdi. Sangam beri bados, ibu sok salat peuting tara. Tara cenah Kang Haji, cek beri bados bu diwartosan ku abdi. Boro-boro anak dengen bakal ngadenge karena omongan urang. Lamun omongan urang kaulan sakila berbobot omongan anak. Tapi lamun teu kaulan sakila bu boro-boro dengen ku anaknya moal didenge. Ibu terang saha nu bakal boga sakaulan sakila. Jalma nu boga 2 syarat bakal kaulan sakila. Buka surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kumil laila, bangun malam, warotilil Qur'ana tartila, baca Quran. Lamun geus salat peuting maca Quran, saur Allah sanulki alaika kaulan sakila, bakal dibere ucapan nu berbobot. Boro-boro ku anak ku deungeun-deungeun ge didenge. Lamun kolot teu didenge boro-boro ku batur ku anak, Kang lain kudu nyarekan anakna, ibu kudu ngareunteung sok sarolat peuting tara. Lamun tara moal ngadenge hiji. Jadi syarat hayang diogo ku Allah teh nomor kahiji naon cenah Bu? Salat wengi. Teraskeun hiji deui. Kadua, pangna jalma takwa ku Allah diogo dunia akhirat. Ayat 18-na. Wabil asharihum yastaghfirun. Pangna jalma takwa sok diogo ku Allah dunia akhirat. Kebaikan nu kadua, jalma takwa sok istighfar di waktu sahur. Naon cenah Bu? Sok istighfar di waktu istighfar iraha wae sae. Bade ayeuna istighfar sae, bade enjing-enjing, bade sonten. Ngan lamun hayang diogo ku Allah, dasaratna ti Allah kudu istighfarna di waktu sahur. Bakal diogo ku Allah. Istighfarna nu mana? Mangga bebas. Bade nu ponok astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bade mangga. Hayang nu paling seueur diaos ku Nabi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Abdi mah yang saidul istighfar lebih hebat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bid dan bi pag birli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Teu percanten cobian dek santri, dek pengusaha, dek pejabat nu ngalakonan 2 perkara diogo ku Allah. Hiji naon cenah Bu? Salat wang, kadua istighfar.
Naon hebatna istighfar ibu? Ya bu, seluruh kebaikan Allah hese nepi ka urang sabab kahalangan ku dosa urang bu. Kunaon ieu teh meuni hese-hese teuing usaha kahalangan ku dosa. Kunaon bet hese ilmu asup kana sirah kahalangan ku dosa. Kunaon abdi bet hese hudang peuting loba dosa. Seluruh kebaikan Allah hese nepi ka urang sadayana sabab kahalangan ku dosa. Penawarna hanya dua bu. Satu istighfar. Mangga buka Al-Anfal ayat 3. Surat naon bu? Al-Anfal 3. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah moal pernah nyiksa hiji negara, hiji tempat, hiji kampung, hiji imah, komo hiji jelema selama anjeun Muhammad aya di eta tempat. Ulama selisih paham, nabina geus teu aya berarti penghalang siksa nomor kahiji geus teu aya. Cek ulama kadua enggak bisa sholawat bisa ngahadirkeun Kangjeng Nabi, artina tempat nu pinuh ku sholawat moal pernah diturunan azab sabab Nabi hadir di eta tempat. Ulama selisih mangga ngan bu lamun teh mah penghalang siksa tos teu aya nomor kahiji aya nu kadua. Naon? Tuluikeun ayatna. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastagfirun. Allah moal pernah nyiksa hiji negara, Allah moal pernah nyiksa hiji tempat selama penduduk eta tempat ngaraos istighfar. Istighfar ternyata gampang hayang diogok ku Allah teh nya bu. Hiji naon? Saalit ngagunakeun wengi dianggo ku ti ayeuna tong laloba teuing kulem ibu. Kulem itu diatur ku Islam. Ibu terang waktu kulem nurutkeun Islam waktu kulem genep nu 2 sae nu 4 tebihan. Terutama pelajar tebihan sare dina 4 waktu. Lamun dek kulem dina 2 waktu. 1 lailah. Lailah itu bu tidur malam maksimal jam 8. Nabi mah seseueurna tas salat isya langsung kulem gugah jam 2 minimal. Urang mah maksimal jam 9 teu naon bu. Jam sabaraha ibu kulem? Ngarome wae HP atuh. Ka jam 2 hudang jam 8 isuk-isuk hayang diogo ti mana atuh diogona bu? Jam 8 kulem, jam 2 gugah itu kulem barokah. Nu kadua qoelulah ku qoelulah. Kulem waktu matahari manceran. Ayeuna tah dugi ka lohor. Ngan ulah ka ayeuna mah atuh pan keur ngaji. Ieu mah engke lamun eueuh pangajian bu. 10:30 dugi ka lohor kulem namina koe lulah itu kulem barokah. Nu 4 tebihan. Naon nu 4? 1 ae lulah ku ain. Ae lulah kulem tas salat subuh. Eta teh bisa ngalahirkeun ngawaris hiji stroke, kadua nisyan pelupa, amnesia, demensia itu rata-rata timbul tina sabab kulem tas salat subuh. Saur pangarsa uak mah sabodo-bodo na jalma nu bodo tapi tara kulem tas subuh paling bodo barho bubar. Tapi nu sok kulem tas subuh can bubar geus poho. Hati-hati kulem tas subuh. Nu lamun teu kuat ngantuk abdi jam 2 name sumping ka bumi ditahan minimal lamun tos teu kiat waktu isrok sampai duha ulah waka langsung reup tas salat subuh sabab itu awon. 2 paelulah. Apa paelulah? Kulem waktu duha itu dilarang ku agama, ngawaris miskin. Batur ka kantor ieu HS atuh dek beunghar ti mana bu? Batur ka sawaya keur jam 11 kuliah mana kopi geus nanyakeun kopi can hasil duit dek beunghar ti mana. Jangan ngaranna naon? Pae lulah. Nu katilu kae lulah. Tadi mah kop nu sae mah
kukapma kailullah awon kulem tas salat asar itu bisa ngawaris junun gila atau stres. Kulem tas asar gerama ngabu lamun geus teu kuat hayang gelo ibu kulem salapan asar insyaallah ngagedebeg. Da itu cek agama. Jangan tidur tas asar. Nomor kaopat goelulah kugin. Apa goelulah? Tidur saat sholat maghrib. Itu awon. Bisa ngalahirkan fitnah. Ibu, abdi lain tukang nalungtik salah batur. Tapi batur bare beja ka abdi. Datang ibu-ibu curi Kang Haji tulungan. Abdi hayang ngeusan jeung salaki abdi. Geus eueuh hampura Kang Haji. Nyeri hate abdi Kang Haji. Cek beri baros ibu, heupeula bu, ke urang geruan heula salakina kunaon itu. Nyampeurkeun salakina, Kang kunaon ya si euceun pika kikieuan teh. Rumah sajeuna Kang Haji, abdi teh gara-gara saretas maghrib, hudang jam 11 ku abdi ditalapungan segala rupa, termasuk bujur pamajikan sia teh molor wae wayah kieu can aya cai haneut-haneut acan, ari manawi teh Kang Haji geus subuh. Jam 11 dah hesena, hees atas maghrib, fitnah tah. Ngesan Kang rumah tangga gara-gara saretas maghrib. Paingan ku agama dilarang goe lulah kulem sehabis maghrib itu tidak boleh. Jalma takwa boro-boro waktu nu teu puguh malam ge qalila mayah zaun hayang diogo ku Allah sedikit menggunakan malam dipakai tidur. Nu kaduanan bu istighfar di waktu sahur gugah jam 3 bu salat heula maca Quran sakedap tos satengah 4 matos istighfar we bu bade nu mana we minimal 100. Naon sabab Rasul ge piyaumi walailah itu miatan 100. Rasul teu gaduh dosa 100 kali istighfarna. Urang mah da loba dosa kudu leuwih minimal sami jeung Nabi 100 kali. Siap bu? Amalkeun rajabaina lah. Beh diogo ku Allah sadayana amin. Urang amalkeun ayeuna langsung 3 kali. Muga-muga nu dek dihesekeun duit teu tulus. Nu dek teu damang teu tulus. Dek dibere musibah teu tulus. Ku istighfar sasarengan 3 kali mangga bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan dijabah ku Allah sadayana dihapunten dosana amin ya Allah ya Robbal. Nu kadua bu nu bisa jadi penawar turunna siksa Allah adalah ma'anpak tahu naon nu diinfakkeun ku urang di jalan Allah. Ibu bapak sadayana bu kasayan infak teh yakin bakal digentosan ku Allah dunia. Ibu yakin teu? Lamun teu yakin moal digentosan, lamun yakin digentosan ku Allah. Sabaraha gentosna bu? 7 kali 10 kali 100 700. Al-Baqarah 260 hiji. Masalul ladzina fi sabi amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'as sanabila fi kulli simbalatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu limai. Ibu lamun ibu sedekah 1000 ku Allah dek digentesan 7 kali 100 bahkan yudhaif lima yasa. Geuningan abdi tara digentosan sabab ibu teu yakin. Dari teu yakin mah boro-boro teu sok. Najan sok ge teu digentosan ku Gusti emut abdi di Cibiuk bu waktos istisqa. Ibu terang istisqa salat nyuhunkeun hujan abdi ku pacamat piwarang khutbah mangga abdi pidato sangam pribados
Bapak Ibu satu acan urang barang pentak ke Allah, urang introspeksi heula karena salah diri. Urang teh loba salah, terutama salah dina akidah. Ciri jalma nu salah dina akidah, teu pati yakin kana janji Allah, teu pati yakin kana ancaman Gusti. Eta da urang Cibiuk di Garut, Pak, benduk ka pribados. Aya nu nuduh anti sulam taupek, aya anu nuduh ngapirkeun batur, padahal sanes ngapirkeun. Urang teh loba salah akidah teu pati yakin kana janji Gusti. Malah aya ibu-ibu ka bumi ngalut naranyakeun, Kang Haji, janji Allah nu mana nu teu diyakini ku urang dieu, make wani tudah-tuduh. Ceuk pribados ibu calik, ibu terang teu Quran, make teu apal unggal poe dibaca. Sabara jujna teuing atuh karak juj geus teu apal, hayang ngalawan ajengan kalieur-lieur nya Bu. Sabara juj Quran Bu? 30 juj. Suratna sabara Bu? 114 surat. Ayatna 6.600 ayat suci Al-Quran. Huruf Quran sabara Bu? 1.270.000 huruf Quran. Teu percaya etang Bu Ibu. Da abdi mah ceuk Alajul Amron 1.270.000 huruf al. Terang isi kandungan Quran Bu? Salapan. 1000 ayat wa'ad, janji Allah. 1000 ayat wa'id, ancaman Allah. 1000 ayat amar, perintah Gusti Allah. 1000 ayat nahi, larangan Allah. 1000 ayat kisah, 1000 ayat kejadian-kejadian, 500 ayat penjelasan halal haram, 100 ayat nasah mansuh, 66 ayat berisi doa, zikir, tahmid dan lain jumlah 6.600 ayat suci Al. Cek pribados Ibu 1000 ayat dina Quran janji Allah entong 1000-anana urang baca ku abdi hiji wios mangga cenah diaos ku abdi Al-Baqarah 260 hiji. Kumaha dawuh Allah? Mazalul ladzina amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu limay yasa. Bo saur Allah jalma nu sedekah 1000 ku Allah dek digentian 7 kali 100. Ibu yakin tuh? Yakin bari molotot ka abdi eta si ibu nu datang ka imah. Yakin cenah make teu yakin segala Kang Haji. Ceuk pribados laan sia kongkorong keur nganggeuskeun asrama. Kumaha jawabna? Atuh da sasakieuna cenah Kang Haji ieu mah. Ongkoh yakin. Ibu lamun yakin karena janji Allah bakal aya masjid teu anggeus, bakal aya pasantren butut moal aya pasantren Asairiyah tukang nyair di jalan. Jadi Asairiyah moal aya Bu. Lamun sadayana umat Islam yakin karena janji Allah, sodakoh 1000 digentian 7 kali 100. Ibu nemek ngalebetkeun kana sorban sawarewang. Nu jujur Bu, nu jujur. 1000 cenah aya nu 5000. Aya nu sabaraha deui? Aya nu leuwih ageng saya. Mangga lamun ibu yakin ikhlas nya antosan di bumi. Ku Allah bakal digentosan. Moal teh digentosan. Tuh siang nyarokel deui tah Kang. Mapai deui Kang tuh nyarokel deui. Hayang digentian. Asal yakin. Daba itu janji Allah, sanes janji calon dewan, lain janji calon bupa. Ngual pemilihan umum dibohongan, percaya deui ibu. Dan wiridna tuh salah batur mah ya latifu ibu mah ya katipu. Ayo katipu lagi. Ya katipu. Janji Allah mah innallaha la yuliful. Allah moal pernah jalir janji. Ibu wios ngadongeng salit deui.
pun anak 5, 1 namanya alhamdulillah di Manonjaya ka Kediri namanya ditikahkeun ku Manonjaya. Nuka 2 mah kana sakola eta mah S2 di UI Depok Jakarta. Nuka 3 di Cikolek kan Bu. Nuka 4 Tukdana Indramayu. Kalima di Buya Yahya Cirebon. Di namanya Sumber Cirebon Al-Bahzah. Tekirang 10 juta per bulan. Biaya ngantiran hungkul. Seueur tetangga abdi nu aneheun Kang cenah usaha henteu kari marab entog hungkul abdi mah. Barisan pernah ngajual entog teu. Da eta mah resep. Teu beuki deui alhamdulillah. Teu resep. Sanu hayang mah ibu hayang ka ditu mangga. Entog hungkul teu abdi seueur. Di luhur balong. Tapi can boro-boro nyuhunkeun ngeclok can pernah keur biaya anak. Terang Bu. Abdi taroseun ka Pun Bojo. Sering tanggal 2 bade nganteran, tanggal 5 gaduh artos 500.000. Saur Pun Bojo mana artos usah 500.000 teh. Bade dikamanakeun, bade dikamakeun sadayana. Nona moal mahi ka ditu mah ari engke keur budak dek nagih ka Allah peuting. Isuk abdi lain sakali 2 kali kan. Lain sakali 2 kali. Allah itu layuh lipul mi'ad, bener teu pernah bohong. Teu pernah asal yakin bulan 100%. Pertama abdi ka Mekah 2008 teu gaduh nanaon Kang, ngan pedah dituding yen abdi ngaharamkeun ka Mekah, ceurik ka Allah peuting. Ya Allah, abdi sakieu geus laparna hayang ka Mekah ngan ari duit eueuh. Tapi abdi yakin eueuh nu hese keur Allah. Eueuh boro-boro keur Gusti, mun aya boro-boro ngayakeun nu aya, ngayakeun nu eueuh Allah bisa. Ngayakeun abdi tina bahan nu eueuh Allah bisa. Kau memindahkeun abdi ka Mekah apa sulitna kanggo Allah. Wah, mangga wilujeng sumping kan. Alhamdulillah. Aya nu sulit kanggo Allah Bu, wilujeng sumping sakadap deui alhamdulillah. Bu, kanggo Allah mah teu aya boro mun aya boro-boro bahasana kumaha? Boro-boro ngayakeun nu aya, ngayakeun nu eueuh Allah bisa. Ngayakeun urang tina bahan nu eueuh Allah bisa. Komo ngan ukur mindahkeun duit tina pesak batur kana pesak urang. Mindahkeun ilmu tina mastaka batur kana silah urang. Apa sulitna keur Allah? Pertanyaan anak Bu, yakin teu ka Allah? Yakin itu. Kedah yakin naon nu disodakokeun, yakinkeun karena Allah, yakin karena janji Allah. Insya Allah janji Allah bakal terjadi pasti asal urang benar-benar ikhlas jeung yakin. Mudah-mudahan jelas Bu. Naon nu katangkep ku Ibu? Jadi jalma nu bakal diogo ku Allah dunia akhirat teh mung jalma tak. Kenapa jalma takwa diogo Bu? Kanu qabla dzalika muhsinin, sabab orang takwa seueur kasaya. Naon kasayaan jalma takwa? Dina Rajaban ayeuna cekap 2 asal amalkeun ku sararea. Kebaikan orang takwa pangna diogo ku Allah 1, qalilam minal laili ma yahzaun, saalit ngagunakeun wengi dianggo kulem. 2, wabil ashari hum yastaghfirun, sok istighfar di waktu sahur. Eta we lah mudah-mudahan tiasa diamalkeun sadayana ku Allah diogo dunia akhiratna. Hapunten nu kasuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.